Hayu urang teraskeun deui carios anu judulna Mayit Dina Dahan Jengkol karangan Ahmad Bakri. Bab kadua Gagang Kujang di Malaman. Nyi Sari geus lubar idah. Nu ngahelaran beuki meuweuh lain hiji dua nu kaedanan teh. Warung biiso beuki ka Jojo, beurang peuting ngagimbung-gimbung wae anu jarajan. Nepi ka kapaksa ngingu batur purah babantu, geus teu katahan ku sorangan. Ngahaja milih budak awe anu sarewel ambeh tambah betah nu jarajan. Lain barudak bujang bae nu datang ngadon ngahelaran Nyi Randa teh, nu geus baroga pamajikan ge semet anak hiji dua mah loba nu kaceot. Urut nu tadina tungkul kajukut tanggah kasadapan teh jadi murag bulu bitis, resep ulin ngalang-alangan anu lanjang. Bari basa rek meuli ududeun, tuluy ngampleng betah di warung. Tambah era mesen kopi. Tapi panon kaditu wae ka imah Nyi Randa, nyerangkeun susugana nu lenjang teh lugay. Geus tembong banget nu geulis renghap-renghap wae neureuyan ciduh, leos balik bari ngalamun. Loba nu poho teu mayar urut jajan, ingat-ingat isukna ditanyakeun ku tukang warung. Datang ka imah disampakeun baeud. Nu kurang sabarna njo pamajikan jamatra tuluy cekcok parearea omong. Beda rasana cenah, ceuk nu di imah teh da boga mata boga ceuli, nyaho aya rangda lindek nyeliwuri. Tungtungna loba rumah tangga harengheng. Rea awewe timburuan, sararea nembleuhkeun ka Nyi Rangda, da eta cenah nu jadi ulon-ulonna. Si Sukirah geus deui kamari pasea jeung salakina, ceuk si Miah bari nyiaran kartisah dina tawuran. Gigireunna Nabi Iwin disiaran ku Nyi Ijah. Pasea deui, asa remen-remen teuing, minggu kamari asana meniragot pisan, sugan terek tuluy pepegatan. Nya mani totonggengan minta ditalak teh, dasar si eta saeutik-saeutik minta ditalak, kurang balanja minta ditalak. Salakina we ongkoh nurus tunjung, boga anak pamajikan make pipilueun ngalilindek Rangda. Tiga beleg cedok, batan sakitu siga kedok rautna teh. Hah, ceuk Bi Iwin bari ngajebi. Baruk ngerasakeun si cepot oge kanu geulis teh nya. Hi, ari si Ijah na teu terang kitu. Idek liher di si Isoh unggal poe ayeuna teh ngadedeuketan si eta teh ya. Hi, baruk na kumaha cenah rarasaanana. Ah, duka teuing atuh. Basa aya jawaneun di Kubang mani parat sapeupeting. Balik-balik janari dikletan saeutik kulosor ladang kalapa teh dipahugikeun. Si Junad nu nyarita teh da bebarengan cenah sangkilang dibarengan ku dahuanana tah bikangnana teh. Dasar jurig. Punguh tinu ngaping mah hayo wae ngajualan imut ka salaki batur. Keheula asa heran kuring mah, ceuk kartisah bari ngagaro. Tah lebah diem ya. Aduh, na aya ateul-ateul teuing atuh. Uyuhan sakitu geulisna make daek ngalayanan kanu kitu patut. Jaba geus anak-anak. Panungura ge loba keneh bejana nu harayangeun. Hih, sok model ari anjeun. Disebut awe pangarahan ge moal atuh ari teu kitu mah. Saha we nu pinuh pesakna dikeletan diajak imut, serog jeung nu sejen kitu deui, dan nu diarahna ge pamahugina. Lain kasih Saleh nyantelna teh, pedah bejana si eta nu kapengpongan teh. Si Saleh ongkoh, si Kamal ge geus puguh deui. Sawae nu ngadeukeutan di aku ka Bogoh, disuguhan imut asal gede pamerekna. Pan kadelasan bapak si Saleh mah rek mupu kalapa nyampak poos, geus kapiheulaan ku anakna. Atuh balik teh lengo ngalamot curug dipahugikeun bejana mah. Ngaruksak atuh ari kitu mah nya. Tarang da cekekeun tetelo teh nya. Ih, marukankeun atuh. Lain ngaruksak meus-meus atuh, ngagujrudkeun eta mah. Pan kamari ieu mah wikarta meh-mehan gelut jeung si Abas. Untung kaburu aya lurah. Ih, kutan kuring mah kakarang ngadenge pasal si eta deui nya. Nya naon deui atuh? Kumaha cenah mimitina? Bejana sote ieu teh. Ceuk si Awit geus pasisit cenah jeung wikarta teh tepung di imah si Kito bada lohor. Si Kito eta pepotongan da mirip teh ya. Nya, pan panglayar sararea eta teh. Poho meureun loba teuing nu ngajangjian. Da si Abas ge kitu cenah pasinena teh. Rek naon atuh cenah jarang jadi dinya. Sok jeung ngalonte kitu si eta teh deui. Nya ngalonte-ngalonte nama teu nyaksian, ngalonte we pantes, da indungna ge baheula kitu bejana
Dikawin aku pamandor teh kerja di tukang metik di kontrak sindang rasa. Sesa sebuah tuan kawasa tulisna dikawin ku pamandor. Geus dikawin oge, ari si tuan pareng kabita deui mah angger esok diangger ka gedong. Tuluy nama sawe nu daek, bongoh ti salakina mah. Kitu cenah beja nama. Nu matak pantes ayeuna anak narek kitu ogenan. Urusan ti tuang ibu. Tapi nok mah lanceukna asa teu kitu nya. Ih atuh teh eta mah misah indung. Urang ditu urang kawali, jelema bager, an goreng milik pondok umur euy. Nya kawin ka indung si Sari, lungsuran tuan kawasa. Majeun cek kuring ge si Sari mah masing rek ngalonte ogenan. Kumaha tuluy nawikarta teh? Nya keur jongjon hotel jol si Abas, der wae ribut. Nu saurang nyekel halu, saurang deui ngajeuwang rancatan. Untung kaburu aya lurah. Mun teu kitu mah kumaha boa. Atuh ngagujrudkeun nya si gambrek teh. Teu geura dicekek teh telo, abeh tengah renghong deui. Talebah diem ya, atel pisan. Ceuk Kartisa bari ngarampa nu atel dina embun-embunanana. Ieu mah geuning huis Tisah. Moal enya. Huis teh meundi kaos nini atuh. Nya tak ilikan. Ceuk si Miah jetut nyabut huis song ditembongkeun ka nu bogana. Nya wae geuning. Ceuk Kartisa. Aduh, arera teuing da asa can kolot-kolot teuing ari umur mah rasaan teh. Keun wae atuh Tisah, huis-huis wae dipake era. Lain dagangan ieu urang teh, dapon salaki nyaaheun wae atuh. Mana si nasi Sari gawe gumelis pipindangan. Heueuh, rek kasaha atuh cenah nyantel nasi gembrek teh. Teu geura aya nu ngawin atuh nya sebel aing mah. Ngabaruntakeun wae rumah tangga batur. Cacakan diaping dijaring ku dahuanana eta teh nya. Diaping kumaha atuh? Pan indit ka mana oge tara diloncer. Dasar Sumarja teh wae kadulur teh nyaah pisan. Ku kitu teh mah nya tuh da ari karesep teu lumrah jeung urang, teu kaup aya gembrung-gembrung lalajuaneun kudu we indit. Rek ngajualan imut meureun, karunya ku Sumarja wae rek dicaram lulajo meureun ngaraskeun meureun kanu ngora. Ari diantep sorangan hariwang meureun, bisi ngawirangkeun, kapaksa wae dikukuntit. Mun teu kitu mah lapur, wa di kolong-kolong sasak teh silon teteh ngecerkeun. Uyuhan wae jelema sabager-bager make daek ngagundalan. Mun urang mah masing kadulur oge, wah kokodoreun teuing. Nya eta meureun bawaning kumelang bisi kumaonam da ngawirangkeun moal-moal kasaha. Lah, tanggelong wae mangkeluk kitu mah. Keur di gua tuh mantak naon? Ogo-ogo teuing. Kolotna wae ngantep teuing. Atoh meureun boga anak payu, Sumarja onaman tadah parentah meureun nurut kami toha. Nyaok eta kumaha karep teuing lah. Ma kaditu cenah. Ceuk budak awe bari nyamperkeun ka nu keur sisiaran. Aya naon asih? Ceuk Bi Iwin. Kaditu cenah rek ceuk bapa yeuh. Geus datang kitu bapa teh? Datang jeung uwa, geuwat cenah emak. Heuh kitu. Nam ti heula. Geus ijah. Ceuk Bi Iwin bari ngirabkeun buuk. Kuruwel digelung, jung nangtung, leos wae nuturkeun anakna. Geus sejen ge baralik ka saimahna. Geuning ti iseun bibi, kamarana batur. Ceuk Osim bari asup ka warung. Kasampak Bi Isoh keur ngadaweung bae bari ngeperakan laleur anu ngagembrong daganganana. Teu acan araya ujang, cikeneh jang aleh ti dieu, teu lame teras ngaleos deui, teu ngarot-ngarot acan. Rada sepi nu matake ujang ayeuna teh, remen nganggur bibi ge ayeuna mah. Ari widadari geus lugay bibi. Aya cikeneh mah ka kululur kalalar di buruan, nembe ampih bieu. Nah kamarana atuh karasep teh, mani teu tembong saurang-urang acan. Ceuk Osim bari tempat tempo ka jalan. Geus parotol sugan, teu barogaeun keur ngarayuda. Heuheuh deudeuh, aya-aya wae ujang mah. Dina doger bibi mah mendak nu nyarayuda teh. Ngan bedana jeung ieu, doger mah mentaan duit ladang rengkenek, ari ieu ladang imut. Uyuhan. Geus seep sabaraha ujang ngabalanjaan teh? Barekah kuring mah bibi teu ecil sapeser-peser acan. Leuheung atuh, ci atawa wae atuh nya. Nanaon anda geus tembong galagatna. Tersep onaman piraku da kuring ge lalaki. Nyaho kanu geulis mah, teu pedelen pi pamajikanna nu kitu mah. Ceuk hate teh.
Jambu ge pada nyabak pada mencet mah kalah kokod monongon. Maksa masa dikawin capek wae hate lah. Teu boleh curiga. Deges bayangan teh amun cara bagong teh mah. Nyan teu bibi. Bi iso seuri kayung yun. Ih teu nyana geuning geus sepuheun tah memanah ujang teh. Ah lain ku kitu bi. Pedah diomat-omatan wae ku kolot. Teu halangan cenah rek ulin-ulin mah. Ngan kade bisi kagelo. Da lain nu kitu ulatna pibaturan umah-umah mah. Ngadengnya dongeng ti kolot jeung nenjok kanyataanana ayeuna mundur wae hate teh. Kumaha cenah dongengna saur tuang ibu teh kitu. Ah pira ku bibi ge teu terang lalakon indungna. Kuring onaman ukur bejati indung. Nyan teu. Kitu-kitu cenah indungna ge baheula. Bi isoh teu nembal semut imut wae ngagelnyu. Kumaha cek pikiran bibi. Beda wae bibi ge awewe ngorak heula. Lah duka teuing ujang. Bibi ge hate mah moal bina ti tuang ibu. Resepsu teh pedah dagangan jadi payu. Milu aubkan nu geulis. Mun hade mah goreng hate. Sinar randaan wae seumur-umur tong aya nu ngawin. Ambe horong bibi kasendeuhan kudu helaran. Mun hade goreng hate cek bibi ogenan. Cik sanyana saha nu geus ngahajakeun nganjang tah ka Nyirangda teh. Sugan ku bibi ka tembong. Teu aya ari sanes jang aleh mah. Sekali-kalina kituna teh teu kungsi mindo. Duka kunaon mah. Angot nu sanes mah teh nu wanieun. Salerabeun ku Jang Sumarja panginten desok di kalangkangan bae. Nah cenah pangna dibabanding wae teh. Duka risih wae panginten. Bilih kumaha onam. Maklum kasaderek. Malah wartosna mah kantos bendu Jang Sumarja teh kasih Amad. Kapergokeun noong tina bilik. Noong, wanci kumaha eta teh? Tas Isa cenah, minggu kamari asana. Ngung hak siah ka aing cenah, teu nalipak maneh. Seueur-seueur wae saurna teh, maklum nu bendu. Da mun teu dijagi mah, angot panginten. Da keur parawana ge wartosna mah. Duka ketang. Kumaha cenah bi? Pira aku teu uninga. Pan kabogoh sere ti kapungkur ge eta teh. Terang ari kitu mah. Ngan eta aya wartos naon cenah. Basa kawin mimiti teh kajang duleh sanes. Tos eta saleresna mah. Geus kumaha bibi? Sanes parawan. Ceuk bi isoh rada diharewoskeun. Kumaha piraku? Daek medu tah mun bibi jijieunan teh. Tos eta 3 sasih? Nyaan bibi. Piraku atuh bibi susumpahan ujang. Geuning teu kabejakeun ngajuru. Pan diudulkeun di ditu cenah, dibunter. Peuting-peuting ka ditu ge dianter ku indungna jeung Bidarwiti, tukang ngurut tea. Leguk di nu mancit teh. Leut sajongjongan bereset wae kaluaran, cai campur getih. Geus leureuf dibere pahinum keur meotkeun pi anak-anana. Bibi Darwiti nu nyarita teh, omat cenah ulah diucah-ucahkeun. Nu mawi kade ujang ge sing pepeujeuh nya ulah dibujak-beja. Kukang duleh cenah kituna teh. Sanes teu mais teu meulem eta mah. Nu mawi teu lami ge mung sasasi asana. Asa kebelejog meureun geus teu nyampak. Teu nyampak kumaha ari bibi. Alah ai si ujang sok api-api. Teu nyampak etana kapihelaan ku batur. Talak wae. Saha atuh cenah nu boga dosana? Ngakuna mah katiluan cenah. Teu kusi dilawungkeun da sieun geger. Ongkoh kaburu aya nu nyamber jang duleh teh ya. Bikeun wae. Geus kitu mah ujang ge teu terang. Tuluy truk trek. Pangpandeurina nu kamari teh ya. Aduh, ieu mah uplek keur diwiridna asihan bibi eta teh. Heuheuy dadeuh, ieu Jang Osim keukeuh pisan ngurihit si jaran goyang. Tapi belet geus tuju balik can apal keneh bae. Cek bi isoh bari nyingkikik seuri. Nya Osim, cek Samsu. Heueuh tapi berat pisan pameulina. Naon cenah? Dipakena kudu ka nu mapatahanana, ditanggung cenah. Sebu ulen sebuah gorengan. Si ujang mari ka kolot teh. Bade ngarot jang encu. Cik atuh kopi hiji, tong amis teuing giung. Giungna mah cukup ku si neneng oge. Nya cu. Nyaho ku bade nyawe lah. Si Adnan ge.
Oh si Adnan ka dia sim? Weh, geus 2 poe ge teu neule-neule. Dikerem keneh kitu. Dikerem ku saha? Ieu na maneh teh nyaho? Tatanyakeun ka bibi. Ari kitu kumaha cenah bibi? Ih, pira ka ujang teu uninga? Sakitu ramena. Ih, palias teh nyaho-nyaho. Nanti ya kitu iraha. Mangkukna asana nyejang encu. Paingan atuh, da kuring matasnya ba menang 3 poe kakara datang pisan tadi. Samborong teu tembong-tembong. Mulih ti mana atuh ti Tasik? Leres nyi udah ngontrog kanok sari ka bumina bari ngangkrak bari awong-awongan. Isin wae nyareoskeunana ogenan. Si ungkluk, si lonte, si tukang ngecerkeun cenah. Seueur-seueur wae. Teu kaduga bibi nyareoskeunana ogenan. Di layanan ku Noksari der wae mani ragot pacantal-cantal dibantuan ku ibuna. Aing mah teu meuli-meuli deuleu cenah. Salaki sia nu datang, bosenan meureun neuleuh bebengok sia siga kelong. Terasna mah duka teuing, da mani isin atuh ngupingna ogenan, mangkaning keur seueuran nya ujang encu di dieu teh. Na kumaha teu mitina cenah? Si Adnan na wae ongkoh nurus tunjung kawas nu teu eling. Bongbong bogoh, bongbong lindeuk. Hayo diajak mandi satampian reujeng. Piraku? Di tampian mana eta teh? Itu di Bubulak, boga rasa buni meureun. Teu nyaho aya nu nepikeun ka nu balik ti kebon. Kabina-bina ari si Adnan teu boga cedo. Mangkeluk awena onaman geus puguh kitu, niatna ge rek ngaruksak. Cik atuh kahayang teh ulah nanggarkeun teuing. Da mani siluruan sagala cenah cek nu ngabejakeun teh. Nyaho mun ditambahan mah. Sungut jelema jeung sok resep ngajajadikeun. Ceuk dewek mah asa beuki harengheng ieu lembur teh, kari-kari si eta datang. Ongkoh we barudakna di urang mah rotot pisan ari aya rangda anyar teh. Si konoh ngarangda bereng pada ngararonom. Jetut si Enen ditinggalkeun kabur ku salakina, reok ka ditu. Alhabatan laleur kana bangke. Ngan leheungna ari rangda di urang-urang mah ukur semet nyang hareupan nu ngaranjang, nyuguhan cai, nyuguhan wajit bari jeung ditungguan ku indung bapana eta teh najan misah ruangan ogenan. Tara kacarita aya kitu kieu, semet ulin-ulinan mah jamak. Nah, da ieu mah atuh nu saurang asa kakara manggih. Nu kitu kalakuan teh dangan manggih ronggeng dewek mah, tah geuning mangga calik aom. Aya naon? Kadengena teh ronggeng-ronggeng kitu, ceuk si Kamal bari asup. Nyeritakeun si Adnan dikerem keneh ku pamajikanana. Nyaho atuh, nya sugan geus lila teu tembong-tembong. Nyaho mun tuluy geuring mah, da beak cenah awakna dirangsang. Mangkaning paranjang kuku si Odah mah. Si gembrekna wae ongkoh, teu geura dicekek tetelo. Ceuk si Kamal kop kana pisang, dahar. Citeh nabi, yei, teu uyahan. Ari geus potol mah disebakeun wae ka bogoh teh ka tetelo nya. Berto masirikna teu diletakan dampal sukuna, ceuk Osim. Cik sanyana beak sabaraha laing mah huge teh mal, ceuk Samsu. Nyaho gandeng? Hayang nyaho we, da lain si laing wungkul nu ka roroncodan teh. Si Kamal balaham belehem ka Basnu Era. Leguk nginum, kop kana ulen, dihakan. Dewek onaman teu sabaraha. Si Idis jeung si Kartiwan nu ka roroncodan gede mah. Meh-mehan ditundung si Idis mah ku indungna. Ali tina pepeten dipahugikeun. Bari ngabulasin eta teh ukur diajak imut. Dewek onaman 3 kali mah huge beak 2 perak teh teu luput sebeuh nyium. Tapi orok aya pipis laing dicium dampal leungeun ku Kang Sumarja. Ceuk Samsu. Paduli. Jamak wae lalaki emah. Ceuk si Kamal alangah elenge. Iraha eta teh euy, ceuk Osim. Geus lila, memeh kejadian si Adnan. Tas isa dewek teh noong, katembong manehna diuk dina pedipan si bilik, dicolok ku nyaretina liang bilik, ngartieun sigana, da tuluy bijil, digalomeh wae ku dewek teh, teu kanyahoan ingkang raka ngintip, jebet wae nampiling. Barang rek mindo dewekna kaburu lumpat. Goreng patut tah dongeng teh, sugan dewek barang rek mindo teh dipiheulaan ku si laing. Kuriak wae modar dilawan mah atuh euy. Saha nu modar teh? Atuh dewek atuh. Nurus tunyu ada si Cepot, abong-abong letik burih. Tuh da itu mamawa bala deuleu. Saha? Darma, ceuk si Kamal. Pan tameng dadana eta teh.
Nya, nusok ngabajongan koprah tea. Nya, rencang kekasih eta teh, beungharna Kang Sumarja teh. Naku saha atuh da ku si eta. Kang Sumarja mau kur ngayakeun modal, nu golang namah Darma, ka Cirebon ka mamana teh manehna. Heueuh kajian eta mah, ayeuna kumaha pikiran si lain kasih sari teh. Wah, nanaonan, anjing belang anjing hideung dewek mah. Teu melang henteu nineng nyajang amal. Ceuk bi isoh bari imut kanjut. Nya bener bibi. Sugan dewe kerek ngajagoan dikawin ku si laing. Palias teu ngimpi-ngimpi acan nepi ka kudu ngawin mah. Wani sumpah, parawan ge loba keneh. Leung mun regejeug onaman randa ogenan, panyaho ieu gagang kujang di malaman, sawe nu ngasongkeun talenten wae. Rek kasaha atuh cenah lalakianana teh? Nyao, kajurig sugan. Jelema mah nu ngalindur ge nyaring manten.